Subre. Aduh, nepi-nepi oge. Ieu meureun jalan Paruku ya nomor 2 teh nya. Rame, tapi jelema mah euy. Aduh. Harim euy deh kan. Hai sayang. Duh, ieu sirahnya batuk deui teh. Yang gorongan kat garing kieu. Aduh, si Suju kakalah ngingilu ai maneh. Geus ngajedog di ditu. Punten. Harim nama loba tapi di dieu. Kebelah dia Suju. Lain Suju, aduh. Kunaonnya ngadak areungap kieu euy, duh. Sirah ge berat deui teh. Jadi batuk kan itu euy, duh. Iya geuning. Nomor 2 teh parukuyan teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga lebat. Aduh. Ada tamu. Aduh, apa ya? Silahkan masuk dan silahkan pilih-pilih di sini, mangga. Ieu sareng Kang Solah sanes. Leres pisan Akang. Aduh, bade naon ieu? So, mangga dipilih. Bade milih topi anu model kumaha anu karesep, mangga. Oh, kin lah ieu aya barang spesial ieu keluaran terbaru ieu. Patung buatan Herman Jambek, karya seni tingkat tinggi Kang, handmade ieu mah, buatan tangan asli. Khusus kanggo pelanggan anyar, saya diskon untuk Anda 20%. Sanes Kang Solah, abdi mah ka dieu teh sanes barang peser, saur patorpi nya cenah di dieu sok narimaan kulit buayanya. Abah Torpi, aduh, di mana tak panggih jeung Abah Torpi euy? Aduh, dewek geus lila pisan euy, teu panggih jeung si Abah teh. Terakhir panggih teh dek teh lebaran jeung Bah Torpi teh. Panggih di mana jang euy? Kamari panggih di jalan, suku palsuna teh dibawa kuda nya ta, tulung weh. Sugan teh sora saha cek dek tepek teh aki-aki ngaringkuk. Aduh, Akang teh berarti penolong aki saya. Aduh. Ayo minum teh heula ah ulah ka ini. Koleksi topi awewe hungkul lain ieu teh. Nyari saya mah koleksi ongko, jualan ongko. Lain lamun heueuh sok narimaan kulit buaya mah telepone ka dewek Ari lah. kana kulit mah jarang Kang dekah. Paling kana bulu-bulu manuk gitu koleksina. Lamun are kerja sama kumpulkeun we bulu-bulu manuk sakumaha loba ge kudu pasti ditarima euy aya masalah bulu manuk mah. Are kana kulit mah jarang euy ayeuna teh paling dijieun tas tapi ayeuna pasarana keur goreng euy tas eta teh tas kulit buaya teh leuwih tarik topi. Goreng kunaon Kang Sol? Jadi ayeuna mah habitat buaya teh euy keur dilindungi. Mending kana bulu manuk kumaha arek moal. Siap lah. Lamun bisa mah meunangkeun bulu manuk cendrawasih. Dek wani mayar mahal eta mah. Sabaraha? Tergantung rapih buluna. Kumaha? Oke. Kayak kudek emang bere daftar bulu dibutuhkeun nya. Kela. Tapi omatnya manuk cendrawasih mah dilindungi matakan hati-hati sia. Bahaya pokona mah. Siap lah. Tah, ieu foto manukna. Iya fotona. Alus teh keueup manuk teh. Kenai gampang ke kodek dikirim lah nya. Oke. Aduh, panas mah dewek ngalah kulit buaya deui deh. Ketika teh laku. Agung teh. Kudu ka kota ieu mah ngajualna euy. Geus ngajangkor ka mana deui si Suju dekah. Tadi teh di dieu. Bengalna we. Suju. Hei, sia. Eta kehet tong di ruksak nu batur. Ngadat sia geura. Ngadatna mah ka dewek kehet. Ayo buru ah. Goblok sangkat ngaruk tanggalan batur. Ulah kitu sia teh. Punten Be. Oi. Untung teu ka gila sia Suju. Aduh, daek teh daek Suju ieu mah kudu ka kota. Mana geus angkeup di poe teh kumaha tuh kaujanan mah urang euy. Buru sing rada gancang Suju ah. Geus kapeutingan deh sieun di jalan. Buru ah. Buru lompat Suju kunaon sih teh? Kurang nengan padang heula lapar hayu buru ah. Hup. Ya. Tingali Suju angkeubna. Dibadageun sia ieu mah hujan. Bari itu mah bangunna teh geus hujan. Hup hayu buru ah. Ya. Aduh Suju kelak keke. Agoy Suju dewek teh arek bari neangan apotek kan. Arek meuli ubar jang nyeri beuteung. Aya mah di dieu euy apotekna nya. Buru ah balik itu ah. Sugan aya. Ya. Aduh, oke deh kah.
kudu tatanya deui wae meureun dewek suju ieu mah duh deka. Tapi kenaelah suju urang mapai we berjalan-jalan lah heuh. Aduh. Gelas suju euy aduh batuk ya aduh dewek. Aduh. Suju, aduh, nyeri suju. Engap dada. Ah. Kang, Kang. Aduh. Aduh. Aduh, Kang. Aduh. Teu kuat nyeri dada, Kang. Aduh. Kang, teu kurang naon, Kang? Nyeri, Kang. Aduh. Eta tadi Akang pingsan di jalan. Aduh, Kang. Di mana Aduh, ya? abis awatos, Kang. Ayo urang ka dokter hayu. Ayo ka dokter hayu. Ayo ka dokter teu jauh da ti dieu. Ayo tuturkeun abdi, Kang. Aduh. Ayo, Kang. Kang, poli dieu, Kang. Nyeri-nyeri tinggi deh. Tuturkeun abdi, Kang. Entosan, Kang. Aduh. Aduh, teu kiat, Kang. Kang. Ayo, Kang. Di poli dieu teh caket da. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Naon dada nyeri-nyeri teh. Kang, tulungan Kang abdi. Aduh. Aduh. Gusti nu Agung. Tah ieu tah dokterna Iya, tah Kang. ka jero we. Aduh. Iya, ke dia ning parowe Kang. Allahu Akbar. Aduh. Bu, punten, ai dokterna aya teh nya. Kunaon, Pak? Tolong Bu. Aduh. Aduh, atuh sampai kenapa? Pak dokter, Pak dokter. 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 Hayo sok mangga lebat-lebat ka dieu. Bro. Kunaon dieu? Aduh, batuk ieu teh panya tak eungap kana dada. Aduh, dokter. Astagfirullahaladzim. Punten sameme diobati tiasa daftar heula atau bayar langsung di dieu teu naon lah. Tenang ku saya mah dibayar dok lah. Ya. Lah di. Aduh. Tiasa dicaritakeun teu naon wae anu karasa dina awak. Nyata eungap dada itu dok. Cobi orang parios. Ceuli mah normal ieu teh. Cobi punten. Tarik napasna sakali coba. Atos. Cobi ayeuna calangap. Kenal puntennya meni bau eta baham teh. Terus ngamam naon tadi atuh? Kinu wasuh heula nya entosan kedap. Penyakit naon dok Eta Celsius bahasa orang nama TBC. Tapi geus kronis ieu teh parah. Aya obatna tuh dok. Aya obat nama. Ngan kabeneran ayeuna teh obatna teh beak euy. Tapi untuk sementara mah ku herbal we heula. Kudu ngadahar beulem hatena ucing leuweung. Sok geura ajaran. Insya Allah lah. Aduh teu nyangka dok dewek boga penyakit TBC tapi kenaelah isukan dewek arek molo arek ngalah hate ucing leuweung. Isukan meunang kitu ge. Eta mah kudu buru-buru diubaran bisi kaburu nyebar kana awak. Siap. Heula tungguan lah sakedeung. Urang vaksin heula bisi gejala corona ieu. Tahan ya, ampura ieu make suntikan kuda. Beresnya dok. Kajeng hati-hati di jalan. Aduh Agung lieur euy. Aduh serap di teh. Gusti nu Agung aduh. Ya Allah mugi ya aduh. Diangkat panyawa teh aduh eungap ya Allah. Duh kudu ka mana dewek nyangan ucing leuweung euy. Nya hese nya galak panu kitu mah.
Aduh deka paur we geus kieu mah Gusti Nu Agung nyuhunkeun dihapunten Allah berdosa abdi tiraha dewek boga penyakit kieu nya deka aduh di mana asalna piraha ku tina kolak waluh mah da deka puguh kana liang tai lumpatna da eta mah tapi ieu TBC di mana udud geus eureun rarasaan teh jeung nginum mah da bangunna teh barudak di base camp we anu bogeun penyakit TBC gara-gara sauyup sainum ieu mah ya naon itu euy eta mah jika saton sok bijil nang ngimpi dewek euy hei lompat hei woi lompat ke mana woi Bagong kalah kabur woi tungguan sia hei Bagong hei Bagong dadaing jadi diengap ieu mah kudu eureun wae ieu mah si Suju ke mana deh dewek keripu oge geuning Suju aduh Bagong darah resesok bakat si Suju tah Bagong kunaon maneh teh ngaprak-aprakan wae dibutuhkeun teh ayo buru aduh ngapa Suju ripuh aduh nya kudu ka mana deui ieu Suju ngajual kulit buaya aduh jeung meuli ubar euy aduh ngalaunan Suju euy lempang aduh kana dada ieu ajug-ajugan teh eungap alah Gusti Nu Agung aduh ampun ieu penyakit teh yang tai ge can beres ieu teh munculna teh geus bijil nu anyar ampun aduh Gusti bangun nama ieu mah efek kurang sare euy kadang teuing ieu teh aduh karek karasa bangun teh ayeuna mah boy akibat jarang dahar itu bangun sabari jeung angin-anginan wae dinya bangun teh aduh moal jauh dari geus kudu mulai loba istirahat ieu mah euy geus mulai kieu mereka tapi ari diringkukeun itu ku dewek Suju deweknya tuh di mana geus puguh keluarga teu boga pemajikan teu boga dewek aduh awe kunaon jelema teh aduh dewek ieu mah nu lieur ngangkat nabrak untung karem ku dewek mun teu karem cilaka Bagong Suju nyisila Suju euy lieur teu kuat aduh Suju aduh teu puguh deui teh tujuan teh ka mana deui aduh Gusti Nu Agung aduh geus kieu mah cilaka euy ting isuk ting sore euy Suju aduh belah dia Suju aduh kudu buru-buru langsung moro ieu mah Suju ulah balik aduh nean ubar buru-buru ripuh ya aduh teu ubaran mah moal kuat ya eungapna oge model kieu Gusti Nu Agung sugan we mangih di leuweung ke kucing leuweungna ya Allah nyuhunkeun piubareun mudah-mudahan we meunang lah aduh Gusti Nu Agung astagfirullahaladzim Subre